Lamun nya ieu pangaosan sing sae pangaosna, mugia lamun nya ieu pangajian sing sae pangajianna. Sabab nu ngaran hirup manusia tong ngarep-ngarep urang diajian batur lamun urang teu bisa ngajianan batur, tong ngarep-ngarep urang dihargaan batur lamun urang teu bisa ngahargaan batur, tong ngarep-ngarep urang dihormat batur lamun urang teu bisa ngahormat batur. Matak jelema nu alus teh jelema nu bisa silih ajenan ejeung batur. Well, para asatidah, kori-koriah, mubalig-mubaligoh, tokoh agama, alim ulama, ketua MUI, ketua DMI, miwah santri, nuku simkuring dipihormat guruaneun pikeun simkuring. Ais pangampih pupuh lemur, tikawit pun bapa salaku kades, oge kadus, RW, RT, BPD, lebe, tur, LPMD. Nuran cage kana gawe dititah teu hararese sanajan teu kabagi duit PBB jeung BLT anu hormateun simkuring. Ibu mewah bapak sadaya nu lenggah linggih dina ieu patempatan kalayan ngabogaan pamaksudan. Lamun jalma gering indit ka doktor hayang cager, adi geus cager hayang naon. Lamun jalma sangsara leos usaha jawabanana hayang beunghar, ari geus beunghar hayang naon. Jelema bodoh leos sakola hayang pinter, ari geus pinter hayang naon. Rakyat sok nyaralon jadi pejabat, ari geus jadi pejabat hayang naon. Ieu teh pertanyaan teh enteng ngan jawaban jiga nu lungleng kieu. Jalma gering indit ka dokter jawabanana hayang sehat. Jelema gering hayang sehat, tah ari geus sehat hayang naon. Oh, hayang gering. Peh kumaha ibu we. Jelema sangsara hayang beunghar, ari geus beunghar hayang naon? Peh. Jawaban mah terserah ibu we heula ayeuna. Tah matak katakwaan kudu cicingna diri teh ngarah apal jawaban. Sabab jelema salat can tangtu takwa, jelema takwa geus pasti salat. Jalma pangajian can tangtu takwa, tapi jelema takwa pasti pangajian. Jelema maca Quran can tangtu takwa, tapi jelema takwa tangtu muka Quran. Jalma ibadah haji can tangtu takwa, tapi jelema takwa di mana aya kesempatan jeung boga duit tangtu ibadah haji. Jadi nu mahal teh lain salatna tapi takwana. Nah wajar lamun ayeuna jelema salat tapi ngewa ka batur geuleuh ka batur rujit ka batur cua ka batur berarti salatna karek aya dina gerakanana can mampu kaitung dina akhlakna. Well, geus rada keuna ya. Naha da jigana rarumasa. Lain hartina salat murah, salat teh mahal, ngan aya nu leuwih mahal tibatan eta naon takwana. Sehingga dina Quran segala rupa bentuk ibadah sok ditungtungan la'allakum tattaqun. Jadi nu mahal teh takwa. Jelema beunghar takwa bakal bager. Jelema beunghar leungit takwa kumed pedit merege hese cap jahe buntut kasiran. Akhirna sombong adigung ku hartana teu apaleun harta nu disombongkeun ngajejek kana jurang kahinaan nu sanyana lantaran adigung dina dirina. Cirina jelema nu jauh jeung Allah ku harta boga luhur harta ngadon dipake alat kasombongan sedengkeun sombong teh musuhna Allah ieu dipigale boga kongkorong lempang dongko gelang ti dieu nepi ka dieu gigibrig jiga nu setru anting dipake tiungna dibelitkeun ka tukang nepi ka teu ka kuping Pak Ustad nah hatina anting jadi bunge. Ngeus we yakinkeun ieu harta cicing di jelema nu leungit takwa. Matak nu pangmahalna dina diri manusia adalah takwa. Harta cicing dinu takwa bakal bager, lamun harta cicing di jelema nu leungit takwana beuki luhur hartana, beuki adigung dina hirupna. Ilmu sarua. Ilmu cicing di jelema nu takwa leuwih tawado hirupna.
boro-boro saluhureun budak leutik ge dihargaan. Nah apan jelema nu boga ilmu mah ti budak ge nyokot ilmu, gelut eta budak 5 menit 1 menit pakaleng-kaleng. Coba ibu gelut 5 menit 7 tahun baeud keneh tah ungeuk euy. Nah kunaon ari budak gelut 5 menit 1 menit pakaleng-kaleng hatena tanpa dendam. Kunaon ari ibu 7 tahun baeud keneh dendam tuluy-tuluyan. Matak nu ngaran takwa teh mahal. Sehingga hadirin kaum muslimin, lamun rakyat nyalon jadi pejabat, tuluy pejabatna boga takwa bakal eling kana kahayang rakyat. Ngan lamun pejabat coplok tina takwa, eukeur kampanye ngolo rakyat geus jadi pejabat, rakyat jadi alat penipuan eukeur dirina. Weh. Tah. Keprok berarti satuju. Ya ibu nu ngomongna atuh. Matak talungtik diri urang. Ulah ngajugjug nu jauh entong neang nu anggang korehkeun nu deukeut bae aya saha jeung ti mana. Urang teh saha atuh hirup teh. Da ternyata geuning urang teh ukur disanjung batur, dipuja batur, dihargaan batur teh karena urang bogana. Dan nalika urang geus teu boga mah eueuh harga dirian. Nana gerhana ge datang ka dieu disanjung-sanjung dipuja-puja teh pedah we nareuleuna YouTube. Dalamun eueuh YouTube kuring cicing di pasar cadu teuing bakal kieu. Nah, heuh da kuring mah kieu ibu bentukna wujudna. Nah atuh ayeuna bet di arulem pangajian heula laju YouTube. Tapi kan nini ge ngadak-ngadak asa ngora. Tong jauh di jugjug tong anggang di teang korehkeun nu deukeut bae. Nah teh urang teh aya saha jeung ti mana? Aya saha teu nah teh urang? Jawabanana innallaha ma'ana. Jelema nu takwa mah nah hatena teh nyantel ngait jeung pangeran. Boga harta apal kana tugas. Oh kuring dititipan harta teh Allah bakal menta, Allah nu mere, Allah nu menta bikeun. Allah mere harta, Allah ge bakal menta. Allah mele harta ku usaha urang, Allah ge bakal menta harta urang ku saha. Tuh aya yatim pangmelaankeun, tuh aya miskin pangberekeun, tuh nu bingung pangnulungkeun, jelema teu boga imah pangnyieunkeun. Sangke sehingga engke di akhirat ditanya ti mana harta dipake naon? Jawaban simpel, harta abdi ti Gusti dipake naon? Dipake piwarang Gusti. Beresnya. Harta abdi ti Gusti dipake di jalan Gusti. Malaikat nanya jalan Gusti nu mana? Pan dipiwarang abdi teh pakir jeung miskin ditulungan, yatim dibelaan. Lol pakir jeung miskin leres Gusti abdi saksina hartana dipake melaan abdi. Lol si yatim leres Gusti abdi saksina hartana dipake bebela ka jisim abdi. Sawarga dibikeun ku Allah lantaran aya kesaksian ti yatim jeung ti miskin. Nu paling paur nu beunghar sombong bade pedet. Ditanya engke ku Allah di mana harta? Ti Gusti dipake naon? Di jalan Gusti. Naon jalan Gusti teh? Yatim ditulung, miskin dibantu. Nolol ti surga yatim jeung miskin. Wadul Gusti dagor we tuman. Matak miskin nu teu ditulungan ayeuna teu jadi saksi saeutik-eutik acan jadi musuh di akhirat sabenerna. Aduh, matak anu baleung harta sing balager. Lain sok teuing hirup teh ngewa. Geuleuh aing meda. Nya. Sing balager da moal aya hirup beunghar tanpa aya hirup si miskin. Bandungan ku ibu jasa si miskin, si miskin mah jasana gede, aya nu maot pangheulana nyokot pacul nyieun kuburan, aya nu maot pangheulana sholawatan, aya nu maot pangheulana nyolatan, aya nu maot pangheulana tahlilan, si miskin Pak. Nu nyokot pasaran si miskin, lu atleet kesa ngoprot teu diburuhan ridho we. Matak cucungik jelema beunghar teu akur jeung nu miskin mah kali-kali nu miskin dendam saeutik maot si eta bikeun paculna harewosan mangga ngadamel kuburan sorangan. Atuh eueuh nu nganterkeun ka kuburan keun we antep tengah peuting gotong cenah aclok-aclokan sorangan. Matak manusia teh butuh ku batur pun adi kunaon beunghar apan usahana mah tinu sangsara batur nu meulina pun adi nyieun prodakna. Bener? Heueuh matak urang gede teh tinu leutik, matak geus gede kudunya kanu pejabat di luhur ge tong sombong teuing, tong legeg teuing, da eueuh rakyat mah jadi pejabat nyarek mimpin cucunguk.
Eureun rakyat tong nyoblos jadi pejabat moal. Bejakeun ke pejabat tong sombong tong adigung, eueuh rakyat mah moal jadi silaing. Matak hakikat hirup jelema gede karena nu leutik, jelema pinter ge karena nu bodoh. Matak cek guru kuring mun maneh geus pinter bakal bijil sifat moal ngewa ka nu bodoh. Urang pinter ngewa keneh ka nu bodoh artina can pinter. Nah can pinter teu wawuh kana fungsi kapinteran. Pan pinter teh ngoncoran jelema bodoh, tapi nah jelema pinter bet ngewa ka nu bodoh, deuk ngewa mah teu kudu pinter jadi jelema belet ge bisa. Aduh, kenah ya cara mah kalau banu ungeuk pa demi Allah tah. Teuing ngarti teuing naon teu nyaho pokona. Keur naon ibu jadi jelema daek lamun ngewa keneh kanu kedul. Apan fungsina daek teh ngajak jelema kedul lain kudu ngewa kanu kedul. Ari urang mah urang daek nah bet izin kanu kedul padahal ibu ge pernah ngalaman ngeluh jiga si itu. Da ibu ge daek pangajian teh ayeuna pan isuk mah lalajo calung meureun. Mata hirup tong balik ke mana-mana, balik kana diri entong anggang tina jasa urang ukur badan sakujur tilik ari urang teh saha. Matak jawaban nu sanyana innallaha ma'ana. Hirup manusia nu alus teh jelema nu bareng jeung Allah. Matak ieu teh nu hadir di dieu teh ieu teh palsu. Ieu teh nu hadir ti ditu nepi ka dieu tah gigireun kuring ieu teh palsu kabeh. Matak tadi abdi gek cali rurat reret ka ibu cinta kuat gareulis di pararpum abdi ngalangkung teu kuat seungit teh di dieu mah jorojoy abdi hayang demi Allah henteu naha sadar diri ieu teh palsu dan wa aslina mah nu di imah daster merengkel atuh baju kaluhur aduh nepi ka kancing ge warna-warni jiga partai cobloseun ta eta aslina ibu teh nana gerhana apakah asli punten palsu. Ceramah nama jiga nu heueuh nyaah ka yatim nyaah ka miskin nulung nu butuh dalang nu susah batur teu boga imah pangyieunkeun nah ka tempo ahlak kuring nu sanyana pan acan tah tinggal kieu we nu hajat naek ka luhur panggung sae ceramah teh sae kahartos pisan urang teh kudu kitu nyaah ka fakir jeung miskin ayeuna mah amplop moal dibikeun cing tanaha mah jeung moal dibikeun apa deuk ngagugu bahasa salira kudu nyaah ka fakir miskin urang bagikeun we ka fakir miskin kumaha cek uring nanya-nanya kitu mah moal datang atuh. Matak innallaha ma'ana teh saha bentukna saha wujudna saha jelemana jauh tanah ka langit urang seperti nabi matak anu sampurna di muka bumi ieu iwati Nabi Muhammad urang mah ecek-ecek Pak bener ibu matak nongaran kahirupan lamun hirup bareng jeung Allah tekadna tekad di Allah kahayangna kahayang Allah sifatna sifat Allah jeung kaputusanna ge kaputusan Gusti Allah pun adi ngora keneh geus beunghar bisa ibadah haji urang sangsara tong panas geus jadi keputusan Allah da ku panas oge benernya euy ngora-ngora kuat indit ibadah haji ku panas oge moal ngadak-ngadak urang nu indit ka ditu nu aya ge ngadon hate jadi panasan yeh meujeeh we da meureun eta usahana teu sabongbrong gitu hate ngadon namahan doraka meujeeh we boga gedong ge da meureun nyegi kitu meujeeh boga duit ge da meureun nuyul kitu cing teh ibu kumaha teh tuyul bentukna botak asep bari hideung cing teh geuning ibu mah boga nu jigana ngurus jigan si eta nah jadi panas hate ku panasna hate berarti hirup lain jeung Allah jeung nafsu jelema ngagugu nafsu geus lain jadi hamba Allah dah hamba Allah mah setiap jelema nu ngagugu kana parentah Allah disebut hamba Allah ari ngagugu kana hawa nafsu mah punten lain hamba Allah hamba nafsu nah ieu pangajian jeung Allah duka teuing isuk ayakeun deui pangaosan nu ceramahna ulah kuring kudu ustad setempat we di dieu anu aya di dieu sa-RT di dieu mungkin teu jamaah lobana jiga ayeuna heuh geus kajawab berarti ieu pangajian teh geuning lain jeung Allah jeung naon atuh panasaran hayang nempo jelema anu na TikTok geus eueuh Allah teh Pak
matak paingan ladang pengajian teu eueuh barokahan, anu goreng anger, nu teu akur jeung dulur anger, pepolotot ka salaki anger, nu kumed anger, nu pedit anger, meujeut da pangaosanana lain dibangun jeung Allah, tapi dibangun pedah jelema keur viral, didatangkeun. Sedio aing mah da. Tanya kuring sepuh, eta kitu bebengok maneh. Ceramah nah jeung Allah, ulah waka percaya. Tahun harap ulem deui tong dibayar saperak-perak acan datang moal tuh awak nama pengajian hate nama kuat runtag kieu deudeuh teuing eta hate omeaneun Gusti kalah beki doraka jigana ieu pangaosan teh nya eusi hate nama bapak katoong datang moal ngulem acan nyebut datang moal geus nyebutkeun moal pan suudon beak teh lamun kuring nana gerhana ceramah nepi ka teu dibayar tuluy teu datang geus catet berarti ceramah kuring lain jeung Allah tapi boga tujuan lain nyatana duit adak abdi malah haula we hirup rek di bahanan pek henteu piraku ari ka haji ka bedag ai mayar urang henteu atuh kitu we abdi ibadah haji mah bari ONH plus mah hampir 60 juta ai urang mah saridona we Loh cek ibu-ibu genah cenah ngadenge jelema ieu mah. Palebah mana genahna? Heuh cenah teu mi duit. Jadi lamun emak deuk ngulum pangajian teh keun bae asep teu boga duit, teu nanaon ibu teu nanaon wios. Nya cenah emak teh bade ngundang tos pinuh. Ieu mah entong 30 juz, Pak. Entong 114 surat. Saayat nu bieu innallaha ma'ana jabarkeun ayat teu hirup urang. Ceuk saha urang sampurna? Urang mah kana Quran karek apal, amal nama anggang tina Quran. Nyaho dalil tahajud, pan tina kicep kieu mah kicep harees wae atuh. Nyaho dalil infak jeung sedekah, pan pedit mah anger. Bener. Apal afdhalus salat fi awal waqtiha, utamana salat di awal waktu. Apa ditempat tina kicep kieu mah akhir wae. Subuh ka berangan, lohor ka asaran, asar ka magriban, magrib ka isaan, lebah isa der ka heesan. Jadi urang teh saha ukur disebut. Matak nana gerhana ge disebut ustad, aduh beuki era demi Allah. Matak ge bieu oge pun lanceuk anu di KUA, anu gaduh sakola, anu sasarangan sareng Kang DN. Nyungkeun nomor HP cing teh punten tong dilebetkeun ustadnana atau we gerhana selesai. Naha embung disebut ustad era. Sieun teu akur jeung gawe, hanas disebut ustad ai gawe masehan batu. Deuk pasea mah teu kudu jadi ustad. Sabab ustad kiai ajangan mah tugasna ge warasatul anbiya, pewaris para nabi. Nabi ngawariskeun tahajud unggal peuting baru sampean ladang tahajud. Gerayu urang ngacung, ustad mana nu ngalaman bareuh sampean ladang tahajud. Lamun mah di Ciparai aya anu pernah ngalaman bareuh, demi Allah eta mah lain tahajud asam urat. Nabi ngawariskeun ilmu bager, aya jalmi ngalangkung ya Rasul aya korma, pan korma teh ku Nabi mah langsung dipetik dibikeun. Aya jalma rek jumaahan ya Rasul ai baju kuring kieu sah dipake jumaah pedah soek pirage kumaha ceuk Nabi tapi bersih ya Rasul yeuh baju kuring pake ku maneh baju maneh pake ku kuring tah ayeuna ibu sok penta baju urang dibikeun moal tuh geus 2 kali suudona ternyata urang teh geuning karek meunang gelar hareupeun manusia hareupeun Allah mah wallahu a'lam bener. Sehingga ladang ibadah la'allakum tatakun kudu jara ditakwa atuh ladang salat jadi takwa ladang puasa jadi takwa ladang zakat jadi takwa ibadah haji ge nu mahal nama takwa sabab nu ngaran-ngaran takwa mah sifat paripolah kahirupan sanggeus ngajalankeun ibadah urang salat hade dina salat mana takwana urang puasa nahan lapar jeung dahaga mana takwana urang ibadah haji mana takwana sabab nu ngaran takwa mah pesekeun jeung pigaweun la'allakum tatakun Allah nyieun modal ibadah teh tungtung hirupna manusia supaya la'allakum tatakun sabab nu ngaran salat dibawa kana katakwaan digawe salat teh 5 waktu tapi buruhna 24 jam
sekali deui salat teh ngan 5 waktu ti subuh nepi ka isya tapi buruh nanti Allah 24 jam nah habat 24 jam apan salat dibawa akhlakna saenggeus salat keur salat alus bacaan salat maka bubar salat kudu ngajaga lisan sing alus ucapan saenggeus salat keur salat alus bacaan tapi nah bubar salat loba tatangga nyeri hate ku bibir urang berarti karek salat nu 5 waktu can beunang nu 24 jam well aduh kapan bieu ieu mah geus salat teh muncul sifat nepak dada asa aing pang salatna padahal hirup mah urang bisa dibisakeun urang daek didaekeun urang alus dialuskeun urang pinter ge dipinterkeun nana gerhana capetang nyarita cabut capetangna geus moal bisa naon-naon pangatur laku pangjajab acara sae tata bahasana bahasa Indonesia kahartos pisan kusaha dialuskeun ku Allah jadi urang teh entong ngarasa alus da Allah nu ngaluskeun kuring bisa ulah ngarasa bisa da Allah nu ngabisakeun leungitkeun dirina nu aya Allahna itulah sifat manusia innallaha ma'ana mun hirup bareng jeung Allah ceramah kieu mah da enteng atuh babari kaharteuna ge matak ungeuk oge nya gitu ayeuna dibawa karena pendapat ulama munta nabi teh ulama nu nutur-nutur nabi salat teh kawengku ku 3 huruf bawa atuh kana takwa sod lam jeung ta geuning salat teh geus salat teh sod sidqul qauli kudu alus ucapan geus salat teh layyinul qalbi kudu leuleus hate geus salat teh tarkum ma'asi kudu ninggalkeun kagorengan pertanyaanana ibu aing ngomongkeun batur goreng ari ngahina batur goreng ari panasan ka batur goreng hohoa ka salaki goreng iraha bade eureun tuh insyaallah padahal urang geus nyaho ngahina batur goreng popolotot ka salaki goreng panas ka batur goreng tinggal nanya awak urang bisa teu eureunna geus nyaho teu eureun-eureun ilmu teh boro-boro keur batur ku awak sorangan ge geus dirarempah Allah matak tong sok popolotot teuing ka batur deuk molotot mata ka awak sorangan imeh gerget atuh da sidqul qauli alus ucapan layyinul qalbi leuleus hate ai jelema nu leuleus hate selalu tenang disebut sakinah teu boleh tenang jeung ngarepan musibah balai cocobi ujian hirup dibawa kana alam katenangan teu boleh kalem we teu boleh wios wae dihina batur wios wae diledek batur wios wae dipitnah batur wios wae naha dunya aya tungtungna tapi akhirat moal aya tungtungna ibu dihina di alam dunya tungguan si itu geus nyeri huntu eureun tapi di akhirat moal aya nu eureun Pak tanpa dieureunkeun ku Allah bener nah atuh sieun teuing ku hukum dunya kudu sieun mah ku hukum akhirat ibu dihina di dunya aya tungtungna di akhirat mah dihinakeun moal aya tungtungna ibu sangsara di dunya masih kena loba jelema nu siap melaan tapi sangsara di akhirat saha anu bakal melaan lamun lain pagawean sorangan matak tong sok ngalusan pagawean batur geura sok hirup teh alusan mah pagawean diri genah ceramah asa karareuna ceuk si ibu teh eta kan hatenya jedud barakatak seuri bari teh seuri rumah samanehna teh layyinul qalbi leuleus hate tuh lalajuan buah buruk nu buruk tong dipetik nu buruk tong diala nu buruk tong ditaekan keur naon kacape-cape tanaga melaan buah buruk di dahar ge moal nu buruk mah engke ge ragrag sorangan ibu ngalawan jelema nu goreng hate keur naon kariweuh-riweuh engke ge si itu eureun saalus-alusna awak ibu sahebat-hebatna pun adi deuk ibadah haji punten disingareupan ku jelema nu kotor hate mah moal aya balegna indit ka ditu ge meunang nyogok indit ibadah haji oge moal baleg jelema nu kotor hate moal aya beresna matak urang tong ngaladenan jelema nu kotor bener tuh Pak asli ieu sok ibu lalajuan kuring sok keur jelema nu kotor hate mah ibu lain ngadengekeun ceramah sajam lain tapi deuk neangan carita anu kacaletotna
tuh nengos Quran sae Pak dikupingkeun ku kuring keur jelema nu kotor hate mah anger bakal leangan salah kurang lagam teu bener makhraj coba manehna cenah naik ka panggung ngadeg-deg matak hirup tong jadi jelema nu sipatna komentator ka batur bari urang lain pelaku salah mang nyeun carangka teh kada kumaha atuh nyeun carangka duka teuing da abdi mah lain tukang carangka kadek jelema kitu mah tuman aing ngagenggerkeun bisa ngomean henteu ibarat bapak mah salah nyeuseut teh kada kumaha atuh bapak nyeuseut nu bener heuh teuing baledog ibu kulangseng da jelema nu alus mah nyalahkeun bari mere solusi salah nyeuseut teh kada kumaha hiling ku bapak dekul salaki nyeuseut ibu lalajo lajengkeun mah ka pasar matak jelema nu nyalahkeun bakal capek hirupna naha sabab batur bakal menta mana benerna kahartos Pak sirup tong loba ngomentar tong jadi Islam komentator Ibu Uni ngasih Lesti sae Lesti teh beneng jeung Ade Astrid suantena teh komo lagu Bangbung Hideung meureun nepi ka ti dasar nadana ge Bangbung hideung aing mah jeung eungap jeung can dahar Lesti hade sorana nagog Iis Dahlia nagog Saipul Jamil stop nah ama kejenis stop goreng kurang cengkok cek Saipul Jamil palebah Saipul Jamil nyanyi kerebet eueuh cengkokan keheul atuh da meuni nyokot logika mah nu enteng-enteng lah heula Pak nya Danang Terblitar nyanyina alus Danang tunjukkan kemana langkahku ini dalam hidup dalam cinta dia yang paling ku sayang dia yang paling ku cinta aku mohon alus cek nu ngadenge mah cek komentator mah kurang cengkok salah lepat palebah manehna son ge ngabeledug da ganeng di dieu Pak pelajaran hirupna tong sok ngomentar nu batur nu urang we pigawe kartos sedil atuh da ta eta inaloha ma'ana teh hirup bareng jeung Allah puasa teh nahan lapar jeung dahaga mana takwana nahan lapar jeung dahaga lamun jelema takwa mah bakal muncul sifat peduli kanu lapar kanu dahaga jadi bubar puasa teh bakal loba nganyang ka tetangga nu sangsara nah dapur teu ngebul heuh nyata teu nyangu mak teh apal bisi maneh teu nyangu salaki keur eueuh budak sakola biaya deuk ti mana aya ieu teh sakarung beas doakeun emanya sing cager lahir batin eta daladang puasa nah teu ditiung nyata teu boga hayu keteun emak aya urut Idul Fitri kamari teu kapake tiung mama tiung budak ngora denai ngaranna mama ieu we anu jiga sarung kebat kok pake jadi lain ujug ngewa tapi nyieun solusi lalaki nu takwa pamajikan keur sare sangu eueuh cai eueuh da tara ngamuk lalaki takwa salah pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh bari lalaki rusuh deuk usaha da tara ngamek nu takwa mah tara urang mah hayang dan nanya ka lalaki lamun posisi pamajikan sare sangu eueuh cai eueuh amek teu Pak ku amakna bapak nah cai jug nyampak ku amak bapak nah sangu jug asak ku amakna bapak nah pamajikan jug hudang tah ai bapana naonan atuh amak justru ku amak bapak rasiko bakal terjadi rumah tangga bakal cekcok pantok bakal dijejek jendela bakal dipek-prek ini ke tempat gawe ditanya ku babaturan kunaon maneh muruku sunu pamajikan euy teu hudang-hudang hees weh tuluy nepi ka teu nyangu-nyangu lol we babaturan nu goreng hate ganti pamajikan kitu maneh teh beunghar ngorak keneh piceun si eta mah rumah tangga awut-awutan lantaran aya hawa nafsuan coba lamun bijil takwa
ati-ati iatna ileug talinga pan takwa teh eta atina teh ati-ati iatna ileug talinga selalu tenang karunya pamajikan meureun capeun sun kening leos ka dapur boboko kosong neang cai ternyata saat teu amek mah hapuntennya ayah bade jajan we di Padang da biu di bumi teu aya sangu meuli we di warung sangu atuh tinggal dahar datang ke tempat gawe sumanget balik gawe pamajikan bakal nanya aa sarapan teu tadi hapunten teu nyangu teu masak emak teh hareeng jawab ku lalaki nu takwa teu di bumi mah ngan bapak teh hampura jajan we di Padang puntennya bapak teu lain maneh nu kudu minta hampura akang we bisi ngarerepot jadi alus tah da ieu mah jigana jajan di warung teh balik teh teu sarapan da cucungik sia teu nyangu pica capekeun wae nu diulik teh atuh mata takwa teh penentu hirup Pak. Penentu hirup jelema takwa selalu tenang selalu enjoy selalu kalem selalu menerima ibu dek takwa tah tarima awak ibu geus alus tong loba dirobah ieu mah irung leutik hayang mancung capit ku susuhan mancung moal bengek heueuh komo anu dioperasi oplas anu nyengsol ka dieu teh aduh lebok sia jadi we ngewa tah loba ngarobah kana ciptaan Allah teh bibir geus hade hayang sensual suntik yey kuat jiga ucing ka sentet engang atuh bulu panon geus alus antep kecuali nyengareupan salaki bulu panon geus alus samung eluk-eluk kaluhur atau nempo urang teh kuat jiga nu berat kicau balik ti dieu balik pengajian mau motor gelebuk angin badag nilep dua nana tikus ruk kana susukan kakara nu diomongkeun ya Allah lain Allah dudut bulu panon narimakeun jelema sangsara narima kana kasangsaraan moal panasan jelema beunghar narima kana kabeungharan bakal bager sabab nyaho tugas beunghar naon tugas beunghar barang berek anu sangsara naon tugas sangsara narimakeun ieu mah keur mah sangsara teu narima nganyu ieu mah hayang alus kabang mobil hayang hade kabang imah alus mobil alus hulu watak jangar unggal bulan setoran dahar jadi temirasa nah level jelema sangsara ari ngudag jelema beunghar pun adi mah geus meujeuh init ibadah haji ge juk da boga ngan lamun ibu tong maksakeun nyarek leumpang ternyata hirup teh kumaha urangna ya tuh la'allakum tattaqun nikmat hirup jeung takwa teh aduh ku enjoy demi Allah naik deui pan salat puasa naik kana haji ngaras teu teuing liwatan naik kana ibadah haji da lain labaik Allahumma labaikna lain gawena da eta mah apal anu rek ibadah haji pan apal meunang apalkeun rukun jeung syarat ibadah haji geus uningaeun teu kudu didongengkeun ku kuring nganaon atuh eusina ulah nepi ka balik ibadah haji jadi pedit ulah balik ti ibadah haji hayang gelar haji ulah nepi ka balik ti Arab jadi ungah adat punten mana takwana mana mabrurna sadabab ibadah nu disebut mabrur bakal aya perubahan sifat dina hirupna apaan ibadah haji teh hayang mabrur lain heueuh tah cirina ibadah haji mabrur teh aya perubahan sifat hirup biasana sok hoa ka pamajikan jadi tara selalu memanjakan pamajikan teh tungguan engke nya geus balik nanya bisi da ingaran salaki pan osok hohoa ka pamajikan teh tak engke euih ti ditu teh jadi tara tah simpulkeun ku teh oh mabrur saha nami teh Riki tambahan jadi Riki mabrur teu nanaon jadi aya ibadah ditampa jeung teu na teh hiji catatan di dunia mun ibu salat ditarima saum ditarima ibadah ditarima hiji Pak patokan ditarima lamun ibadah eta geus bisa ngarobah kaayaan diri urang ieu mah ibadah tuluy robah henteu jeung dulur teu akur anger jeung tatangga pasea anger ka inung bapa poho anger ka pamajikan galak anger dek beak ratusan juta sekalipun ditolak teu ditarima naha eueuh perubahan sifat dina hirupna well matak ieu ge pangajian tateuing
Matak bubar teh teh atuh kudu rada robah ibu teh bisi hohoa ka salaki uih ti dieu geua tangkeup aya. Cek salaki teh kunaon mamah uih ngaos jadi lebay. Ho tobat. Paling kuat 2 poe Bapak. Ka ditu mah kitu we ngaco deui. Tuh. Sabab lalakon ibadah haji mah paling berat. Nah, maka jeung paling berat anu mawana ge bapakna tauhid. Saha bapana tauhid dina agama Islam? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tinggal nyaritakeun kuring Nabi Ibrahim engke asupkeun palebah mana ibadah hajina nu diajarkeun ku Nabi Ibrahim nu ku Allah dicatat dina kitabna ditembongkeun ka umatna yen ibadah haji teh ternyata syariatna Kangjeng Nabi Ibrahim. Ternyata hitan oge banyak Nabi Ibrahim nupang pertamana di hitan teh ibu cenah bejana usia lagi 40 tahun kaditu aduh entong dibayangkeun bari eueuh laser Bapak ku batu cobian keur sok Bapak lamun Bapak umur 40 tahun can disunatan aduh ku batu digisik nyeredetnya Pak. Ayana hitan teh Nabi Ibrahim. Ternyata ayana ibadah haji ge sumberna sejarah Nabi Ibrahim. Yuk urang lalajua. Nabi Ibrahim teh seorang nabi. Gaduh istri namana Siti Sarah. Ti Siti Sarah teu boga wae budak. Akhirna Siti Sarah ngajukeun ka Nabi Ibrahim, "Ya Ibrahim, anjeun pangkat nabi, anjeun pangkat rasul, kudu aya generasi setelah anjeun, wayahna anjeun kudu nikah, jeung saha nikahna Sarah? Tuh jeung Siti Hajar." Sanggup kasalaki balik ti dieu ngomong eta. Aa bi teh uih pangaosan yen emak teh hayang jadi Siti Sarah. Bisi aa bade nikah deui, bisi bapak bade nikah. Tuh nikah jeung si Icih. Siti Sarah nepi ka hebatna geura nikah jeung Siti Hajar. Ibrahim cek Ibrahim nanaonan anjeun Siti Sarah mah jeung nitah kawin deui ka kuring hayang boga katurunan anu keur nyebalkeun ka Islaman. Tuh Siti Hajar. Nabi Ibrahim tegacik nampi gancang nampak karena berita ngaragangan perasaan pamajikan. Matak ibu mah ulah balik ti dieu ngomong eta. Nah, da salaki ibu mah lain Ibrahim. Da salaki ibu mah boro-boro mah ditawaran dina henteu ge kokoreh sorangan. Entong, tong ditapelkeun eta. Akhirna sabulan, 2 bulan, 3 bulan nepi ka pabaeud-baeud Siti Sarah jeung Siti Hajar jeung Nabi Ibrahim marebutkeun naon? Pamajikan nitah nyanung sedengkeun Nabi Muhammad nolak Nabi Ibrahim nolak nyanung. Urang mah baeud teh pan harayang nyanung. Jadi aya beda sejarah. Akhirna jorojoy, bener lamun kitu mah. Islam teh kudu nepi ka batur, Islam teh kudu menyebar. Nya akhirna Hajar lamun bener anya ridho saksian kuring nikahna. Aduh, beuki borak. Mun ibu ngabandungan pamajikan kawin ibu aya di bom tah. Tuh moal teu nyaksianna ge ngarakit bom harita keneh wah moal teu sok cenah maneh nyanung ngan lengkahan heula mayit aing lamun urang geus maot wayahna kuburan ulah nepi ka baseuh lamun geus baseuh lamun geus garing pek maneh kawin ngan wayahna moal poe ceboran sia teh mah sarua jeung nyarek atuh. Akhirna nikah geus nikah jrut turun parentah Allah Ibrahim pisahkeun antara Hajar jeung Siti Sarah. Di mana dipisahkeunana di hiji lengkob anu eueuh cai-cai acan, anu eueuh tatangkalan acan, anu eueuh kadaharan acan. Engke hidup init ibadah haji bakal apal naon nu dicaritakeun ku kuring. Maka akhirna ngandung, geus ngandung 8 bulan, guguri nyelan budak ngaranna Ismail. Borosot budak kadunya, goak orok ngagoak, Ibrahim teu aya. Kukurilingan 7 balikan, maka 7 balikan dicokot ku syariat Islam disebut ibadah sa'i. Nyamungnya. Engke hidup kaditu pun adi ibadah haji bakal aya sa'i 7 balikan. Naon eusieuna ibadah sa'i? Perjuangan inung ka anak belaan Siti Hajar lapar, nu penting Ismail teu lapar. Kukurilingan berusaha neangan milik, neangan rizki, melaan anak. Mata kitu galibna inung jeung bapak melaan anak nepi ka ridho laparna. Bener ibu?
Ibu pagi pandi dia menang senek teu ditaruang dek dibawa ka imah keur saha keur anak apan ibu ge lapar lain hekak melaan anak. Jadi ibadah sa'i 7 balikan teh neangan cai sumber cai sabab Ismail cerik hayang nyusu akhirna Ismail cerik Siti Hajar geus nyerah cicing gigireunana budak ngagoak ngangorehkeun hiji batu cur nu disebut sumur Zam-Zam. Matak simpulkeun ibadah sa'i teh sabenerna lalakon perjuangan indung ka anak. Matak naon hartina ibadah haji, naon hartina ibadah umroh, naon hartina salat ribuan rakaat, naon hartina hebat dina maca Quran, naon hartina pinter ceramah lamun indung nyurucut cai panon ku kalakuan urang. Lain wel mikir sih. Apan malaikat nu ngadoa, ya Allah kami ngadoa tolak salatna, tolak hajina, tolak ibadahna. Sapanjang aya budak nganyerikeun hate inung bapana, Nabi Muhammad ditukang, amin. Istajib du'ana ya Allah. Amin Gusti mugi salira Gusti ngaijabah kana doa abdi-abdi sadaya. Malaikat nu ngadoa, Nabi Muhammad nu ngaaminan, geus pasti diijabahna. Nana gerhan nu ngadoa, ibu nu ngaaminan, euing diijabah teuing moal. Da doa mah urusan hate. Ari Nabi mah pan jrut turun oge ti bumina, ya Allah rootkeun hujan, root pan urang ge sarua kitu, ya Allah rootkeun hujan jibrug. Jadi aya beda. Nalika Nabi Ibrahim diduruk pan ayat Quran ge kul ya naru kuni barda wa salaman alal Ibrahim, hei seuneu tiis salametkeun Ibrahim. Nabi Ibrahim diduruk dah heheotan di jero seuneu. Tak cobaan ku urang dieu geus duruk hek baca ayat eta kul ya naru kuni barda wa salaman alal udin, da si udin nu didurukna da tutung. Naon nu ngabedakeun eusi hate antara wawuh jeung Allah, antara deukeut jeung Allah, eusi hate antara pinuh teuing ku kamaksiatan. Doa urang teu diijabah nu ngahalangan dorakana urang. Pahingan atuh Nabi saciduh metu saucap nyata hatena geus bener-bener jeung Allah, urang ngadoa ge aduh nepi ka hese. Ibu bener ieu teh. Naon nu ngahalangan eusi doa urang? Eusi hate. Ai hate masih kena siri ka batur geuleuh ka batur nyawa ka batur cua ka batur mah tong ngarep-ngarep doa gampang diijabah lah. Naha da mun si eta diijabah doana ge bakal picilakaeun. Moal teu sing modar paeh si itu. Sing beku usahana, beku usaha. Ibarat ibu we ka salaki, mun salaki beger, ibu ngadoana kieu, ya Allah salametkeunlah lahir batina, uwihkeun rasa kacintana. Ta eta doa hade. Da ieu mah pan mun salaki beger lain kitu, ya Allah nuju ulin sing ti kusru. Mun keur di hotel sing gempa, sing modar sakalian. Wah, doa kitu mah kacau, Pak. Matak nu ngahalangan doa urang diijabah adalah nafsu. Jadi pada hakikatna ibadah sa'i kukurilingan 7 balikan teh simpulkeun lalakon perjuangan indung kanu jadi anak. Moal aya hidup jang lamun eueuh indung jeung bapa hidup. Moal bisa kieu jang tanpa aya doa indung jeung bapa urang. Moal bisa ibu jigah ayeuna tanpa doa indung jeung bapa urang, mata persembahkeun keberhasilan urang, kasuksesan urang keur ngabungahkeun indung jeung bapa urang. Baheula indung urang menta duit indung teu mere, kunaon ku teu mere, ku teu boga, panto didagor, janela dicokel, sare teu tibra, cocorowokan eta budak. Si mamah mah jelema kedit, jelema pedit, jelema koret, ngamuk hareupeun umum, tapi kolot teu pernah nyiksa. Dirina sabar luar biasa, tapi hakikatna hate menyurucut cai panona mung boga kalakuan budak sarupa kitu. Tapi dalah dikumaha, da goreng-goreng ge anak ai. Gitu tah. Leres. Tah geus rada asup euy. Beda ka tempat panonna rada carana Mas Bas ye. Asli ibu situ percaya tah. Baheula urang minta duit ka kolot-kolot teh mere ku teu boga. Ayeuna ibu geus kolot, boga duit, anterkeun duit ibu ka kolot. Jung, deuk 1 M, deuk 1 juta, deuk 3 juta, deuk 100, deuk 200. Yakin eta duit murag ka handap. Naha teu sadar indung geus eueuh rup ku padung rap ku lemah katurban taneuh beureum ngoceak maratan jagat ngajerit maratan langit ukur tutunggul anu ngecentul di luhur kubur. Dunya terasa hampa, mobil asa eueuh, sawah lega teu jadi bangga, indung kolot bapa urang teu milu nyaksi kana keberhasilan urang.
Nah tadi seri aya jempe karasaeun mbak matak cek Allah teh hukuman nuku kami di kontanan iwal ti budak nu goreng patut ka inung bapana dosa nu paling badag anu dihitung ku Allah hukumanana kontan di dunia adalah nalika anak nganyerikeun hate nu ngaran inung bapana baheula kolot urang nyai pang mencetankeun sirah emak majangar osok ibu ngagugu nyai pang nincakankeun cangkeng macarangkeul osok ibu ngagugu ayeuna ibu boga budak titah budak ibu nyai pang mencetkankeun sirah majangar osok ngagugu tah lamun tara lebok supaya ibu sadar eta teh laku lampah urang pepelakan urang maka lamun aya pemuda dek baung jug aya pemuda dek gelo jug aya budak neng dek nurus tunjung pek kuring mah tara nyare ka jelema nu keur edan jug engke ge bakal dieureunkeun ngan kudu sadar nalika urang geus kolot budak urang boga kalakuan anu sarupa jeung urang di dinya bapa ngarasa gede dosana matak mun bisa mah nyieun doraka teh eureunnan bisi dituluykeun ku anak tah nana gerhana ceramah kieu engke hiji waktu abdi nikah tuluy boga budak da yakin bakal pada ngulem budak urang teh nah pan kieu euy bejana nana gerhana teh kawin boga anak dipasantrenkeun urang ulem yuk budakna nah ibu mah jeung hayang ngulem budak kuring heuh pan baheula ge bapana diulemna ge tara hararese tara pernah main duit pokona datang teu perlu dijemput pulang teu perlu diantar heudalin uka-uka tuh kunaon ibu bet ngarepkeun anak kuring lantaran perilaku kuring beda lamun ayeuna kuring setakeng punten ngulem kuring kudu sagede kitu juta moal datang lol we anak kuring kumaha cek ibu tong diulem anakna baheula ge bapana meakeun sawah perilaku urang netes kanu jadi anak urang matak sai adalah lalakon perjuangan inung ka anak matak hidup anaki bubar ti dieu engke peuting tepungan inung bapa mumpung aya pek sumuju dina lahunanan eueuh deui doa nu mustajab lain doa tatangga lain doa baraya lain doa dulur lain doa batur pertama anu eueuh sakat jeung Allah doa inung doa bapa mata kuring mah pun bapa aya keneh tadi ge tanya we cing teh Pak rek ka mana cenah maneh isuk-isuk geus indit-inditan deui pan si keneh balik subuh cing teh rek ka Ciparai arek naon ceramah dina naon ibadah haji mawa cenah korma teuing da acan cing teh indit nage ai kamari cenah ti Tasik mawa rawan Ranginang ari dodol ti Garut ari Wajid Cililin ayeuna cenah Ciparai heuh cing teh duka teuing Pak kumaha engke we jadi wayahna we abdi teh kudu barang bawa ti dieu teh bodrek bonteng loba di ditu ge bonteng nyawa kieu ge bonteng manakeur mung bonteng mah kaberat-berat mah bawa bonteng engke teh kukuring teh dipersembahkeun ka pun bapa ieu cing teh Pak geuning dibahanan atoh teh eta pun bapa nalika nuang Wajid nuang Ranginang nah tuangeun mawa kuring dituang harita katempo harita nikmatna harita bunga selaku anak demi Allah matak wayahna we hayang ngabungahkeun kolot apaan lalakon bapak nalika init-initan jang bapak dek init-initan maneh hayang dikirim naon cek budak teh goyobod comro jeung misro pan bapak teh meuli goyobod comro misro bikeun ka anak bapak lapar teu wani nyongcai naha keur anak tak ini kuring teh di dieu teh moal wani nyongcai hiji jacan Pak naha keur kolot malahan bapak tuang di restoran meuli sate 20 teh didahar kabeh nu didahar mengan 5 siki 15 dibawa ka imah matak abdi teh inget kana sejarah eta punten pahajatnya pun adi anu bade ibadah haji moal tuang di dieu deuk dibawa ridallahu fi ridha walidain wasuhtullahi fi suhtil walidain kariduan Allah gumantung ridona inung bapa murka Allah gumantung murkana inung bapa gorengna urang teu ecregna urang teu balikna urang saha nu jadi perisai panghareupna kolot tatangga ukur ngahina batur ukur ngaledek tapi muragna ekonomi urang ragragna derajat urang kolot bebela nepi ka nyawa ditanonkeun saha nu sanggup seperti kitu lamun lain inung jeung bapa urang matak wajar lamun urang hade ka inung hade ka bapa ibadah sa'i logikana adalah Siti Hajar kukurilingan neangan cai keur Ismail jadi ibadah sa'i teh simpulkeun ibadah sa'i teh perjuangan inung ka anak jadi wajar lamun anak tong pernah
nyigeng perasaan nu ngaran inung bapa kasigeng saeutik nyurucud cai panona saket selak cimata inung murag kana pipina nyeri hate ku kalakuanana salat ditolak zakat ditolak saum ditolak ibadah ditolak teu ditarima naha aya kolot nyeri hate ku ucapan tekad jeung ku perbuatan hiji jerut turun Nabi Ismail kurumuy apana Nabi Ibrahim hajar ka dieu aya naon ya Ibrahim kaula tadi titah ku Allah titah mencit anak muni berat eta ujian kaula tadi titah ku Allah titah mencit anak nah hama kejeng itu salah kula teh barang-barang nu dipenta ku Allah boro-boro harta boro-boro tanaga dalah anak pamajikan dipenta ku Allah moal burung dikorbankeun ternyata Allah nagih kami kudu ngorbankeun anak kuring ngaranna Ismail kumaha cek Siti Hajar mangga akang da ieu teh budak akang ieu teh meunang ngadidik akang tanya heula we Ismail ka dieu wios lamun ama mencit anjeun jawaban budak soleh mangga lamun eta parentah Allah berarti abdi dikorbankeun atas nama Allah keren tapi moal aya sejarah eta terjadi di urang wah bisi aya salaki ibu ka dieu urang teh kudu mencit maneh tonyok ibu moal terjadi ka urang nah da lain-lainna atuh ieu mah terjadi lagi ka Nabi Ibrahim sebagai ujian barang dibawa ka hiji gunung peso geus diseuketan Ibrahim geus cicing nalahunan barang deuk giresel iblis datang Ibrahim eureun stop cek Ibrahim aya naon make jeung stop na teu nyaah ka anak nepi ka dipencit singa wae teu pernah ngahakan anakna na ari anjeun deuk mencit anak datang perintah Allah cokot keusik 7 baledog eta iblis naon ngaranna lontar jumroh nya cek urang ge ibadah haji mah tidinya nyokot lontar jumroh akobah 7 ku keusik waduh dibaledogan naon maknana lontar jumroh teh iblis datang cek Allah cokot keusik baledog teh iblis dibaledog jadi lontar jumroh di ditu teh maledog iblis di Arab iblis dibaledog nah di Indonesia dikukut mana bukti di Arab pan dibaledogan lontar jumroh 7 kali sejarah Nabi Ibrahim maledog iblis nah balik ke Indonesia teh disebut haji baeud di Arab iblis dibaledog di Indonesia iblis dikukut tapi tetangga teh nyebut haji teh si eta aya tetangga nyebut Pak Haji tah 20.000 aya tetangga nu kadua Pak Haji tah 40 aya incuna bersihin haji 200 dibikeun urang mah indit ka ditu kudu karena Allah kudu jalan Allah kudu atas nama Allah ulah karena hayang atas nama gelar haji da eta mah relevan jeung biasa kadar eta batur nyebut haji pek dina henteu teh mangsa bodoh kartos Bu da ulah hayang-hayang teuing lamun hayang dina teu jadi stres datang deui iblis ka Nabi Ismail cing berontak atuh nepi karek dipencit nepi karido cokot deui keusik 7 baledog datang deui ka Siti Hajar cokot deui keusik baledog tah jadi lontar jumroh teh sejarahna maledogan iblis maka di ditu iblis dibaledog di dieu ge anger nafsu iblis kudu dibaledog kartos geus we kitu ternyata juru turun malaikat mawa ingon-ingon Ibrahim stop sebenarnya Allah keur nguji anjeun datang syariat ibadah kurban tah kitu sejarahna pokoknya ngarti ungeuk we heula akhirna geus kurban datang ajar teh Bapak Ibrahim itu Ibrahim anu ngaruksak patung kuring Atta Laja jeung Mana tewak ditewak Ibrahim ngahulang Nabi Ibrahim maka ngahulang dirinya diartikeun wukuf di padang Arafah bapak nu sakitunya ahna tapi nalika Ibrahim ngahanca garapan bapana ditewak dikarebedeg diduruk dina lobang anu badag suluh geus aya seuneu geus ngentap Ibrahim dibebaskeun mikir Nabi Ibrahim ternyata di dunia ieu tong nyarane ka inung tong nyarane ka bapak tong nyarane kana jabatan tong nyarane kana harta nu melaan adalah Allah nyarane we ka Gusti Allah kahartos ieu teh nyarane kana jabatan aya eureuna nyarane kana harta aya beakna nyarane ka salaki aya maotna sok salaki ibu maot milu teu nah atuh lain susul
sugan salakina maot nepi ka jobleh bapak ari abdi bade jeung saha abdi teh cinta sehidup semati bade ngiring we ka jero kubur cek palebe teu meunang istighfar maneh teh cek lebe cek RT teu kengeng lol kuring dijejak jug deuk milu nah jelema deuk milu di halangan jug antep geus deuk dikubur mah naek deui nonjok ka urang rada gelo ustad lain halangan kitu eta geus natus bapak anu rek milu ka salaki teh buuk dibeureman deui rok ponok deui tiung dibuka deui baju ge seksi deui cicing di jalan lol kuring om godain kita dong aduh nyaahna teh geuning pupulasan si horeng teh nya waduh wungkul geuning matak lalaki nu nyaah lahir jeung batin lain sakadar imah pageuh baju weuteuh dar seubeuh tapi lalaki nu nyaah lahir batin kieu ye mah gerana tepan subuh teangan lalaki gitu mah gera magrib teangan lalaki gitu mah gera tawasul teangan lalaki gitu mah gera sholawat teangan lalaki gitu mah akang bade ibadah haji hayu jeung mamah da ieu getos dipangnabungkeun teangan lalaki gitu lamun ibu keur cicing lalajo TV cium keningna mah entong lalajo TV wae gerana tepan isya aya Allah lalaki gitu Allah tah maka jeung Allah tah Allah ujung Allah sok ngaledek tah abdi mah ka pamajikan teh pamajikan can magrib teh celepot gawat magrib subuh-subuh celepot wiridan aya subuh teh kitu ngan kuat saminggu da abdi teh ngaron dicekek ibu kumaha ngomongna fanatik samarada gelo kitu ti harita abdi jadi haroream boga pamajikan teh kitu wae geuning sia teh gara sok abah engke subuh heg adan gigireun pamajikan Allahu akbar da efekna teh lain alus teh pan aya pamajikan soleh mah leah hate nah adan di dieu gerana tepan nuhun akang teh berarti nyaah lahir jeung batin kitu apa hade mah da abah engke adan subuh lain kitu so ustad jadi hararese persani teu napal jeung beusi wukuf di padang Arafah teh ngahuleung geuning bapa sanyaah-nyaahna nalika Ibrahim ngahanca atalaja jeung mana patung diberantas ditewak diasupkeun kana jero seuneu ngahuleung jrut turun ayat Allah ya kujrut turun ayat Allah ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim seuneu tiis salametkeun Kangjeng Nabi Ibrahim seuneu nu Allah dititah tiis nage ku Gusti Allah matak lamun ibu hayang kuat ku seuneu deukeutan Allah ngarah ditiiskeun urang mah boro-boro seuneu eta sono udud oge panas we heueuh wukuf di padang Arafah geus terjadi wukuf seperti kitu lol weh ibu make jeung aya cak-cak niupan seuneu cak-cak Ibrahim digebruskeun seuneu entap-entaban suluh loba da Ibrahim mah di jero teh hehewotan bapak hehewotan lo cak-cak niupan seuneu padahal sahebat-hebatna cak-cak niup seuneu moal matak seuneu jadi gede tidinya aya hadis Nabi gerapaehan ngaran cak-cak sunah hukumna lamun jelema maehan cak-cak nah mah jeung sunah aya keterlibatan ngagedean seuneu keur Nabi Ibrahim lol weh sireum nyokotan cai disedot disemur-semur karena seuneu Nabi Ibrahim maka jrut hadis Nabi teu meunang maehan sireum ti ditu sejarahna padahal sireum moal bisa mareuman seuneu tapi naha sireum teu boga hak dipaehan ku urang kecuali paeh sorangan lantaran sireum aya ngadukungna kana mareuman eta seuneu jadi jelema mah lain gede jeung leutik ngan eta urusan hatena kunaon cak-cak bisa dipaehan geus niupan seuneu Nabi Ibrahim ngarah gede tah mata urang Sunda sok ngomongkeun kade bisi aya cak-cak teuing nu kumaha da abdi teu apal cak-cak bedet matak mun aya cak-cak itu tonyok tuman teh lalakon ayeuna inung ka anak 8 bulan ibu ngandung sebulan ngaherang 2 bulan gumidang 3 bulan gumulung 4 bulan mangrupa 5 bulan usik 6 bulan malik 7 bulan maju kolot 8 bulan ngorak deui 8 bulan sangkociak sang guru berat ibu malayan nempo ceramah ngadu nempo bibir urang kuat harewosan eta ku capetangna cenah mah borosot budak ka alam dunya goyang getih raga hampir bisa jeung nyawa maot pingareunana patuangan ibu alus keur parawan pan geus hamil mah boro-boro alus
pan baheula mah keur parawan matak ti gulusur kutu ti jalikeun simet ti soledat cak-cak coba cak-cak tewak teu na beuteung ibu ngajedog ayeuna boro-boro ti gulusur da geus beberhilan kusaha eta patuangan ibu diruksak ku anak ridho ibu ridho we melaan anak matak goreng kacida lamun anak nganjarikeun hate indung hate bapak memeh inat ibadah haji memeh init-initan ka mana memeh ibadah segala rupa gerbangna pintu sawarga adalah indung gerbangna pintu sawarga adalah bapak supaya ibadah diterima ku Allah penta karidoan indung ngeusan dek ini doi urang mah teu ngarti mustami teh protes nu ceramah lagi urang ya kumaha urang pada dia aya mustami nyarek balik keun dari ari syarat jeung syarat sah rukun ibadah haji jeung syarat sah buru murang kalih pun adi anu rek indik tos hafal matar ke ini ieu mah eusina gerbangna teh ditarimaan ibadah teh indung bapa wukuf di padang Arafah tengah hulang ngaraga menang yen dihirup di dunia mah teu bisa nyarande ka sasaha iwal teh nyarande ka Gusti Allah taala nu mampu melaan urang sabenerna lain batur lain dulur lain tetangga lain baraya secara akhirat mah nu mampu nulungan urang teh ternyata Allah ngaliwatan amal urang sakabeh atuh aya geuning baju ihram teh bodas warnana ieu teh urusan dunya tinggalkeun igedong sigrong moal dibawa mobil mewah moal dibawa kabeungharan moal dibawa pangkat derajat anu luhur moal dibawa kalungguhan nu mawa pangaruh hirup moal dibawa ternyata hareupeun Allah mah boeh warna bodas mata kain ihram ditempokeun ku warna bodas komo boeh mah teu make saku teu bisa mawa duit 5.000 acan da eueuh tukang loli di ditu. Jadi kain ihram teh gambaran hirup yen urang teh geuning datang ti Allah teu mawa naon-naon balik ka Allah ge teu mawa naon-naon iwatin nulungan amal pribadi urang sewang abdi teh bade ka Sukabumi Bapak tabu satu meureun mios ka ditu teh doakeun we sing salamet ibu teuing ibu oge sing sarehat Bapak Ustad, Bapak Kiai, Bapak ajengan di ieu tempat sing barokah elmuna, sing panjang yuswana, sing cager lahir batina, anu udur sing disehatkeun, anu rumah tangga abut-abutan sing sakinahkeun, anu hartana keur murag sing diluhurkeun, anu keur nyieun dosa sing ditobatkeun. Malah mandar pun adik bade angkat-angkatan ibadah haji sing disalametkeun ti angkat nepi ka uih, malah mandar ibadah hajina aya dina panampian Allah disebut haji mabrur. Sim kuring Nana R Gerhana sakitu nu kapihatur bobo sapanon carang sapakan mugi agung cukup lumur jemar si hampurana paralun anu kasuhun meninggalih di pamrih hampura anu kateda luhur sahur teu kaukur sabda nu teu kaungang-ungang sapuraning rahayu gapuraning indria lampana kasalamatan lawangna kabagjaan kembang senetik senebaran sari tutup lawang sigotaka. Aqulu qouli hada wa astagfirullah li wa lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.